Anu bener Nyai? Akang, tapi akang kudu ka Korea heula. Arek naon? Engke akang di ditu operasi plastik supaya ganteng. Lah Nyai. Beneran Ono? Oh. Tapi apa minta komisinya 5%? Karasel amat aing. Si Nyai kamanya nya eueuh keluar. Lah aing maning nong sawah. Tumben si akang eueuh di dieu. Ka mana nya? Ka sawah kitu. Jiga nama ka sawah. Lah mending diteangkeun ku aing ka sawah. Sena dijual sawahna. Lamun pekaya si akang dijual, pasti aing jadi jelema pangbeungharna di lembur ieu. Hore, aing bakal jadi jelema beunghar. Akang. Akang. Geus setahun leuwih si Ono rumah tangga jeung si Nyai. Tapi tanda-tandana si Nyai hayang ninggalkeun si Ono. Padahal rumah tanggana dijodohkeun ku kolotna. Kesel aing nangguan si Ono jadi duda mah. Leuheung si Ono jeung si Nyai papisah mah. Mun henteu aing moal kawin-kawin meureun nangguan si Ono jadi duda mah. Lamun aing kawin jeung batur, hook kana pakaya si Ono loba jasa. Tuh, ben ieu si Ono nongkrong biasa nage ngopi di dieu. Kamana nya? Wah, gua noong pakaiana ka sawah. Nah, mending kuing tiangkeun ka sawah. Lamun iya sawah dijual, cak bapak 10 miliar. Akang, keun ngilikan sawahnya. Nyai. Akang geus jual bala sawahna, jakang mah teu bisa ngurusan. Bung lah Nyai. Jan Nyai nage bung bae ka akang. Makana jual akang. Lamun akang geus ngajual sawah, nyai ge daek dikukumakeun ku akang. Anu bener Nyai? Akang, tapi akang kudu ka Korea heula. Arek naon? Engke akang di ditu operasi plastik supaya ganteng. Lah Nyai. Bung lah operasi plastik mah. Emang kunaon akang bung operasi plastik? Seun ka belum ke tambah ramijut beut akang. Moal akang, moal. Akang, engke sawana jualnya? Hore, si akang arek ngajual sawah, aing rek jadi jelema beunghar. Nyai. Si Nyai yang ngajual sawah bae. Ono. Pan sia ke kadieu apa? Ih, pugusan ge nek neangkeun Ono. Ndek naon sia nangkeun aing? Apa mesin teu dibere? Dibere naon apa? Mana orang mana kerja sawah. Lah, sia mah sarua bae jeung si Nyai. Oh, nak. Nak mana sih?
Ono, emang si Nyai yang ngejual sawah ho? Oh, apa? Atuh geus jual be, Ono. Jual kasa apa? Bener Ono rek dijual. Oh, tapi kasa ngajualnya apa? Kebeneran Ono, babaturan bapak opa orang Jakarta, bos besar, arek meuli sawah. Bener siapa? Ono. Ono, emang sawahna rek dijual berapa duit? Sakieu apa? 100 juta. 10 miliar. Hah? 10 miliar? Ono, tangguhan heula apa? Nah, si sia nutur-nutur aing bae. Emang bener sawah Ono nak dijual? Oh, apa? Nges jualkeun ku sia. Beneran Ono? Oh. Tapi apa minta komisinya 5%? Oh, apa? Tapi 5% bae sia. Bener Ono? Tadi sawahna rek dijual berapa duit? 10 miliar apa? 10 miliar menang 5%, 500 juta. Yes. Segera tawarkan ke papa sia. Oke. Yes. Aing bakal menang duit 500 juta. 500 juta. Yes. Heh, duit naon ja 500 juta? Ih, aing mah bakal menang duit 500 juta di si Akang sia. Oh, duit naon ja apa 500 juta? Duit komisi ngejual sawah 500 juta nang di Akang sia. Sia mau beli berek ku aing. Opa, atuh kudu bagi dua jeung aing. Sia 250 juta, aing 250 juta. Ih, embong teuing aing rugi ke. Pokoknya mah sia kudu bagi dua jeung aing. Awas ya ku aing ngamun teu bagi dua jeung aing. Tak usah ya. Mau beli berek sia mah ku aing. Pokoknya aing kudu dibere 250 juta. Mau beli berek ku aing. Sawah-sawah saha? Sawah si Akang. Imbang berkomisi aing. Hei, apa? Tadi put bae. Kunaon sih? Akang, nyai teu dibere duit ku si Opa. Duit naon sih, Nyai? Duit komisi ngajual sawah 500 juta. Menya nyai teu dibere ku si Opa, Akang. Pani mah komisi aing. Pokoknya aing kudu menta. Mau beli berek ku aing. Islah moal tulus ditual nage ku aing. Hah? Entah jadi ngajual. Tah, gara-gara sia si Akang teu jadi be ngajual sawah. Sia jeung yang komisi bae.